Ieu SPPT nu budak sengklek aing geus tilu balik. Bae jama astagfirullahaladzim yo kudu kumaha. Gara-gara sebotol minuman aku jadi. Budak sengklek. Aduh, ieu si Rete euy. Pasti rek nagih SPPT ka aing. Wah, barang aing teu geblek duit di karosong. Wah, kayu mah euy. Yo budak sengklek. Aing teh geus ka imah siap tilu balik. Ieu bayar SPPT ngerakeun ku Bapak Kadus. Oh, etanya Pak RT SPPT. Bener ieu. Lah, eta masalah kecil atuh. Nya tuh geura bayar. Sabaraha nih? Lamun ieu mah teh 80.000 tah ku aing disoehkeun ieu na. Tepira 80. Urang teh mah dompet jeung ieu duitna, antan di ATM duitna ieu teh ya cenah ditarik. Masih kena bisa tempo ayeuna mah. Heeh, soekeun teh ulah lagi dibawa ke urang. Gampang lah ayeuna mah nya. Duit mah loba tenang, tinggal ngagesek. Sok, bener. Bener, enggak pakai kacamata ki ngawadul lah. Kacamata mah teh ada pakai jaminan. Rete lah. Soekeun teh Pak, sadaya dibayar. Dibayar ku urang. Sok, tak ku aing disaksi aing disoekeun ieu nya. Heeh, ulah ngawirang aing. Erek urang mah ngan urang mah moal percaya ka RT nya mayarna. Langsung ka Pak Kadus kurang pemain. Eta mah ka mana bage penting mah bayar. Kan bejahan pun ka RT da geus jumlahanna di RT. Heeh, dibayar ka Pak Kadus ku urang. Bener. Heeh. Nuhun atuh, sos lah. Si RT ieu kalah mere buntutna. Wah burung juan. Salah ieu ya. Anak buntut na. Hampura aing keur kaweur kapan. Heeh. Oh, ieu nya heueuh hampuranya. Di Pak Kadus. Heeh. Kurang dibikeun duitna. Hampura Pak. Pawanianan aing keur ngitung duit hasil pajak ya SPPT. Kulungan. Kade ulah dipesakan sawareta aya deui tah. Yo, kebenaran panggih deui. Ieu teh kumaha? Aya beja sia cek RT, heeh. Nya RT geus tilu balik ka imahna maneh eueuh cenah hese mayar SPPT. Tah, Pak, tingali. Oh, geus ieu. Bayar? Geus. Heeh. Heeh. Warga yang Bagus. taat saya mah atuh dibayar. Nya atuh da orang bijak kan taat pajak, bener-bener. Nya atuh hari geus kitu mah ku Pak Kadus didoakeun heeh. Sina hasil, sina barokah tina ladang taneuhna. Heeh. Nuhun atuh nya. Yuk Pak, siap. Ada eta duit dibawa. Tuh. Heeh, yuk. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam, Pak Kadus. Tenan. Pantah geus panggih jeung budak sengklek. Panggih. Pananu can mayar pajak ka desa teh pangrumasan teh tinggal si budak sengklek. Nya. Saenak dipenta duitna ku urang ka RT. Nya. Mana tuh? Beureun. Kumaha teh nyebutan teh cek budak sengklek teh ka Pak Kaduskeun cenah. Tadi teh. Oh, wah, cek budak sengklek buku cenah tadi geus duit na di RT. Acan cenah engke cenah ngekontrak ka ATM cenah tadi teh Pak Kadus. Gitu, cenah jugjug dipenta eta popotonganna teh ieu na teh. Oh, geus dibikeun. Geus dibikeun SPPT-na teh. Cilaka ari kitu mah RT. We asa katempuhan meureun nya ieu. Ieu kudu kumaha carana kuring ayeuna ieu. Kudu nombokan bener kitu mah RT. Ya Allah, ieu boga hayam hegeuletik keneh. Kumaha atuh? Teu hayang nyaho da urang mah apalagi RT tadi cek budak sengklek. Nya eta mah ek badami heula jeung gore teh heula nya. Aya kuat heuh urang sebagai RT dah aya kawirangan mah embung nya urang ge elak umum kitu eta mah. Tuh nya kitu lah mah hampura bae heula tah nya di waktuan sabaraha poe ayeuna. Geus pokona namanya. Isuk kudu aya urang ka deui teh yang nyaho nya RT. Nya, insyaallah tah urang ek nepo ka kana hayam ek noong antara gede jeung leutikna sugan payu. Da ek hujan kokosan pan teu payu ayeuna nya. Gitu. Nuhun nya RT nya. Nya, sawangsulna. Ayo. Aing ka gobrak ku budak sengklek.